Salaresna seueur keneh anu teu kabayang tadina anu tumibah kana diri urang daripada anu direncanakeunana. Teu imang antara anu direncanakeun jeung hasilna. Jadi naon anu dilakukeun urang niatkeun supaya jadi amal soleh. Ulah hayang dikanyahokeun wae ku bahatur, ulah hayang ditengali ku jelema, ulah hayang dipuji wae, ulah hayang dihargaan, dinuhunkeun ku jelema, dibalas budi ku jelema. Henteu kudu, sabab eta bakal karasa peurih kana hatena. Kajalmi mah hadirin ulah hayang dibere, tapi kudu bisa mere. Mere pujian, mere nuhun, bisa ngabales budina. Lamun bisa mere pasti bakal bunga kana hatena. Kasih bukan urang mah terus we ngadamal kahadean, jeung terus raih pitulung Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Rieut bingung buburu salat. Salat naon wae anu disyariatkeun ku agama.